aing nempo status mana kitu we nya kumaha hubunganna jeung nu ayeuna. Nya kitu we mata pusing komo kan nu jadi lanceukna keheul asa teh. Lamun boga kakeheul samperkeun tampiling. Lain kupul terus bari jeung update status. Nya teh kitu oge. Aing mah sok mikir kumaha carana sakan manjang da teh saukur aya kahayang. Aya ayeuna maneh keur deukeut jeung saha? Boro-boro deket nu ngecat Jawa. Anu bare teh sok dibawa. Nu mana? Anu buukna siga kuda renggong, nu kadona siga sayang odeng teh geuning. Oh, si Odeng. Si eta nyangkana aing dina hate manehna keun ukur aing hungkul. Orang teh ngariung lobaan. Eta hate teh lapang gapleh. Ayeuna geussan? Geusana lobaan. Jadi ayeuna ka saha tuh? Ayeuna mah hoream ngurus awet teh loba dadas, pedah beungeut kurang bodas. Aing oge sekolah mikiran awewe ka kitu teh. Kumaha nyisirna tapi katandukna teh bisa katempo. Nya benar. Nu nya geus urang mah ayeuna mah kumaha carana sangkan sukses. Nya aing oge mikirna kadinya. Tapi otak hayang sukses, tapi mata hayang hees. Hees wae maneh mah. Ada anak. Ada Aing kamari. Pos dia dibawa pula laki, tapi asa apa lalakina? Eta meureun calona. Meureun. Lamun teh mah hiji waktu papanggih jeung lalakina. Hayang nanya pipikiranna euy. Ai maneh. Mun kita ka warung teh sok lila, nya si mana heula? Ka mana-mana. Ngan tadi teh aya batur rek ka warung, duitna teh murah 100.000. Manehna teh hayu we di teangan. Jadi mana yang milu neangan? Hanteu urang menangtung we. Itu nangtung we lain bantuan neangan. Masalah nama duitna ditinta urang. Jangan belum. Jang. Udang. Lain. Alam dunia teh netizen kieu. Ajeun aja lah mah molor deh ah. Geus gampang teu kitu nya kieu. Gundam segan budak teh. Abang geus jamaah. Jang. Sare tak pingsan nih budak teh. Jang. Sujang. Udang geus beurang, keur udah gahayang. Jang. Geus kumpul can ieu. Amang saha gerah lalawara wani ngeganggu keindahan batur. Dulu eta keindahan cenah. Cik palbah mana anak keindahan anu molor. Ngaringkuk jiga kuuk, nangkarak jiga kaak. Nu kitu ngaran endah teh. Da geus puguh kieu kenyataan mah teu saendah alam impian. Kieu kumaha? Terus nu heueuh teh. Dina kawas ayeuna urang keur ngimpi pas nyaring nempo amang. Tah beh dieu kenyataan teu saendah impian teh. Dulu eta ngomong ka power. Jang, tong loba ting sare beh teu loba ting ngimpi. Kurang mah wajar loba ngimpi ge da sare we daripada kurang sare tapi loba ngimpi. Tapi dah heueuh euy. Ka mana ka tuh cicing?
Rek balik mang. Cing kalau di dia. Rek naon? Rek anu ditanyakeun. Nanya mah kepananyaan mang. Lain ka urang. Kapan nanyaan mah kudu ngamplop. Geus juk ah. Kela mang, sama meh amang nanya ka urang rek nanya heula, amang saha? Duh, mana teu apal ka dewek. Deuh, Muhammad Santoro Sidik alias Kentom. Panggilanna Entok. Banget sigah leuweung geledegan. Panggilan ento. Sok ayeuna mah rek nanya naon? Kieu. Urang teh isuk nguriling we. Patemang ke jelema sapotong-potong acan. Atuh udah sieun urang ge nu jalma sapotong mah. Cek paribasa eta mah. Tah ayeuna dewek teh kenangan jalma nu aranna Dea jeung Dapi Ciwong. Apal teu maneh? Nyarek nahan nyangan budak eta. Enggeus lah teu kudu apal. Ayeuna maneh apal teu ke budak eta? Wah, cilaka mun dibejakeun teh. Ieu jalma model jagal, bawa si Ciwong rek di. Apal tante? Aduh mang, urang mah teu apal. Nyata apal, nya nah we atuh hirup. Pan apal mang ge. Urang masuk sare wae. Euy. Kudu ka mana deui nangannya? Lieur ieu mah euy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia ke mananya? Sari wasarere ya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Kudu ka mananya jijik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustad, kumaha mang? Alhamdulillah mang to. Lain itu pilih-pilih teh di jero teh. Asa-asa kitu. Ngomong-ngomong itu rekaman atas di mana itu? Guh kieu tad. Dina kana mah ieu teh kenangan nu jadi adi. Cemput Lain. atunya saha? Adina mang ento masih cemputnya lain. Ya iya. Tapi nu leungit mah teu adi entad. Kela asal ada kurang kapaham itu. Kumaha teh? Panjang tad carita nama. Jadi kieu. Jadi kitu tad. Jadi neng dia kabur teh pedah teu daekeun direkokeun kasih cemput. Iya. Tah nu nambah lieur nama keur mas ceput keukeuh hayangeun. Tah neng dana keukeuh embungeun. Jadi kekeh Nya. ya nah apa meni dijodoh-jodohkeun kitu. Pan aya urusan rasa mah hal paling pribadi. Najan urang lanceukna eueuh hak mirosea komo bari jeung maksa mah. Sekarang ngaranna rasa dipaksa mah akhirnya teh sok tara bener mangto. Sabab maksakeun rasa cinta mah sarua jeung seni ngalukis duka. Ditunangan saukur jadi kemungkinan tanpa kepastian. Anu ngalengkah tanpa arah jeung tujuan kitu mangto. Da mangto ge ngarti atuh meureun lah. Ngarti tad kadinya nama. Tah aya geus kitu mangto rek kumaha? Teuing tad asa jadi baluweng. Cik atuh tad beri petunjuk lah Pak Ustad. Nya ayeuna mah mangto sing yakin we
sing iman ka Gusti Allah. Sakumaha pidagu Allah oge, innallaha la hadil ladzina amanu ila siratal mustaqim. Saestuna ari Gusti Allah mah eta nuduhkeun ka jalma-jalma araliman ka jalan anu lempeng. Eta mah cara lagi apal meureun lah Mang Ento mah. Pan Mang Ento ge pernah mesantren lain. Nyata. Duh, Mang Ento yang nelpon nih. Halo. Waalaikumsalam. Oh, ayeuna? Oh, mangga. Tuh, waalaikumsalam. Untuk panggilan dia Sok atuh tad dulu jeung wae lah. Siap lah. Yuk, moto. Entar sok dulu jeung wae tad. Siap. Mangkok, bejakeun kasih cemput, ulin atau ke dia. Asal selila tepanggih Nyata, Ayolah, tutup. geus kumpul can ieu. Amang saha kerah lalawora ngeganggu ka. Amang saha lalawora ngeganggu. Amang saha lalawora wani ngahodangkeun kabagyaan batur. Naon atuh? Amang saha lalawora wani Amang saha yang ngepost status mana? Iya, ini Status mana wat kikituan we nya kumaha kan wae ta? Menung.